Faslun bis sholati alal mayiti, ieu pasal mertelakeun salat mayit. Wa syuri'at bil Madinah, salat mayit diberlakukeun di Madinah. Salat mayit termasuk khosois hadhil ummah, umat-umat sebelum Kangjeng Nabi mah teu aya salat mayit. Sholatul mayit utawi sholat mayit, ayil mayitil muslim gueri syahid, tegasna mayit muslim anu henteu mati syahid. Fardu kifayatin eta hukumna fardu kifayah, gugur ku sebagian. Lil ijma'i wal akhbar, karena ijma ulama jeung pirang-pirang hadis. Lain nyolatan mayit wungkul, tapi mulasara jeung nu sanesna kaguslihi, jika ngadusan mayit fardu kifayah. Walau gorikon, sanajan mayit korban tenggelam, itu loh. Ya mayit ngamang di walungan, ulah langsung dibungkus. Abongkena boga prinsip datos ibak nyalira, ibak nyalira kumaha, ibak nyalira ini. Masalahna kan ibakna berhirup, kejeburna masalahna, jadi itu bisa disebat ibak nyalira. Tegugur kusabab mayit ibak nyalira, nah li annama muruna bi gusli, sabab urang nu hirup anu keuna parentah ngadusan mayit. Fala yaskutu alfa anna tegugur kaparduan ti urang sebagai nu hirup illa bi fi'lina, kecuali iwati dilakonan ku urang. Sanajan kasaksian ku salemur mayit dimandian ku malaikat. Allah Gusti, luar biasa. Wayak pigos lukabirin, cukup dina ngamandian mayit ngamandiana jalma kafir. Karena dina ngamandian mayit mah teu aya ngamandian mayit aya niat. Kungsi baheula aya mayit awewe terus manggil we paraji, biasana kan anu ngamandian teh paraji bari semi ustazah. Pas dipanggil teh cek paraji teh, aduh cenah punten, abdina nuju head. Naon cek abdi teh urusan teh kaharti harita mah mimiti. Naon urusan ngamandian mayit ibikeur head cek abdi. Pancana hari istri nuju head mah laisa min ahlin niat. Keke punten bi ieu mah nya kumaha kitu, nyapan meureunnan niat nangkin kumaha da abdi nuju da teu kedah niat ngadusan mayit mah hello. Dimandian ku kafir ge jadi ngamandian mayit itu wayah sulu aqalluhu bita'mimi badanihi bil ma,
geus sakitu. Banjur sawak-awak ku cai geus. Malah lamun mayitna rada badung keur di dunia nama lah gotong lelepeun ka kulep geus sakitu we geus. Arangkat bungkus buru-buru jongklokeun kuburkeun. Kira-kira mayit mantanggul. Daya niat man. Sakali we. Kebanjur sakabeh awak ku cai. Hatta matah takul fatil aklab. Kudu ngilu ka banjur tah. Bagian kuncup bagian dalamna belel-belel kanjutna kayaknya. Orang di belel-belel supaya cai asup ka belajar. Oh. Wong jaman nu kuncupan itu sah teu salatna sah, nah maka kudu riuh. Tuh aya kan geus ama geus tamat muin bila ku aing mah masih kena nanya. Aya kitu syarat sah salat kudu disunatan teu aya. Syarat sah salat itu awak suci tina hadas, suci tina najis, termasuk nu kudu suci teh bagian dalamna kuncup, karena kuncup mustahikul izalah, berhak dihilangkeun. Sehingga bagian jero kuncup itu dianggap anggota dohir. Da hukum kudu dileungitkeun teh kuncupna. Ngadusan mayit kitu sami. Ngadusan mayit sobian kanal aklab au baligon rek budak rek geus kolot nu kuncupan keneh teh. Qala al Ubadi Imam Ubadi ngadawu sareng sapalihna mazhab Hanafi la yajibu ghuslu ma tahtaha. Teu wajib ngawasuh bagian dalamna kuncup. Fa'alal murajjah mengikuti kana kawal unggul nu tadi. Nu pertama bahwa bagian dalam kuncup kudu kakumah keur ngamandian mayit. Law ta'azzara ghuslu ma tahtal kulpah lamun kesulitan ngawasuh bagian dalamna kuncup, teu bisa dipeletekeun, teu bisa dibelelkeun, paling bisa disoeh saeutik dikoet make cutter ila bijurhin. Ulah kumaha tuh yummima amma tahtaha eta mayit tayamuman naonana beungeut jeung leungeun tayamum ngusap beungeut jeung leungeun cenah. Tayamuman beungeut jeung leungeunna gaganti tina anggot bagi abdi sakali-kalina ngamandian mayit plus mayamuman budak abdi numpang gedena kan maot eta umur nangan 2 jam. Anak pertama saya itu mati 2 jam, dan yang paling bertanggung jawab atas kematian anak saya PLN. Beneran PLN, pernah gitu ya, PLN yang paling bertanggung jawab. Di inkubator dia kan anu can waktu nanti temperatur ya nah. prematur ai kondektur non prematur, jadi kudu di panasan teh mau di open make paeh eta mangkani ngajuru subuh keur usum kabut paeh eta pelet paeh aliran syariatna dilumpatkeun dibawa ke rumah sakit, dibawa ku biisu ditangkupkeun diasupkeun kana ieu biisu teu make naon cenah haneuteun kana susu di simutan gitu budak dibawa ku abdi kana mobil di jalan teh maot, tapi curiga juga nate moal gitu maot nate kakekep begitu jadi kana susu gitu moal. Kamal
maqala Husaihuna cerasa kumaha nu didawuhkeun Husaihuna Ibnu Hajar. Nah eta teh abdi keur waktu ngamandian budak eta budak karek lahir alama kanyutna teh liangna teh sagede naon mah sagede tungtung jarum wah detik tuh bisa dibeleh-beleh tuh bisa tadi tayamuman ku abdi lain kanyutna diusap beungeut jeung leungeunna. Nah, jadi yummi ma'amatah teh lain ditayamuman cenah teh bagian dalamna kulpa kuat betanu dikitu-kitu kono kanyut las aya parah-parah teuing paham teh kitu-kitu teuing ya aing mah eta wa qarrahu baru wa akmaluhu sampurna ngadusan mayit tasrisu 3 kali lep 3 kali lelepkeun kana kulah. Namun mayitna mayit badungnya wa yakuna fi khalwatin ngadusan mayit di tempat sepi di tempat jembling mah nah, karena rata-rata eueuh di urang lah tempat khusus model cara di imah di kampung kami pernah punya pikiran ngabangun hiji bangunan khusus rumah pemulasaraan mayit gitu, pernah punya pikiran gitu saya. Ayana di rumah sakit gua jadi ngesiap di dunia nanaon-nana lah gratis untuk masyarakat mun kacipta ku ungna enggak asup kana ruangan etanya biasana sok dadakan nyeun ruangan maka terpal biru biasa sarua jeung panganten santrian jadi sama-sama pakai terpal wagomisin pakai gamis mayit ulah dibuligiran mang mayit ge jelema boga rasa nyeri boga rasa kaera ayeuna kieu bayangkeun neng Anda punya rasa bahagia sedih kecewa bungah nyeri hati naon aya kan rasa itu dina hati orang bukan rasa gitu buka bingung buka eta mah teu paeh nu paeh mah ieu jasad nu buruk mah ieu urang jadi mayit anak pamajikan jeung cerikan urang kemudian bikin kasambat-sambat akhirnya mayitnya jadi sedih ya karena rasa ini nggak mati mang tuh percaya Pak Es ya tuh percaya Pak Es rasa ini kan nggak mati anu terus dibawa ke alam barzah terus dibawa ke akhirat kebayangnya itu bisa kumaha we urang komono bukti enggak alam mana teh nyaho alam gaib nu jelas lain alam dunia ieu Allah ya Rabbi naon artina dunia ieu mah jang naon mobil jang naon sawah jang naon imah jang naon jabatan jang naon pamajikan dikawin deui jeung batur pamajikan malah seueur anu ngalap berkah kana pakai gamis heraeun mayit da jelema wala murtapiin dina meja ngamandian meja bimain baridin make cai anu tiis nah cai tiis mah teu mata ngawaris kana tereh buruk ari mayit anu bermasalah kan sok diasupkeun ninganan kana freezer teu ngarawet makana tempat kuburan anu lembab jeung kuburan anu
panas jauh-jauh mangkana hancur jeung buruk nama ieu teh tereh keneh di nu panas model cara di Saudi itu di aya pakuburan makla kumaha atau bari gurun pasir bari cuacana panas tereh kana beakna teh buruk nama ieu teh di tempat anu tiis mah lambat setahun centang tu beak jeung tangkorakna centang tu beak model cara diri itu mah teu nepi satahun ge geus beak ibet paling tulang-tulang tertentu saja anu masih kena nyesa teh nah di ITIS mah kan di jero kuburan ada juga freezer illa lihajatin kecuali karena butuh misal kotor asa dileungitkeun make cai tiis kudu make cai haneut atawa alasanana karena cuacana dingin lamun kayaan kitu fal musahhanu hina idin aula air hangat lebih utama daripada air dingin lamun aya butuh makan usaya mamang wal mali aula minal adbi saya nama ngamanian mayit teh ku cai laut cai asin teuing aya model cara urang palabuhan ratu ngamanian mayit sok ku cai laut taraja tara ku cai biasa nah aja padahal mah eta tinggal nyiuk di laut jadi mayitnya dibacem ku uyah ya lebih awet kan aya dibacem ku uyah mah lebih awet eta buktina lauk nu diasin awet poe we mayit teh atuh sia teh erek nguburkeun mayit rek nyendeng alah wa yubadiru bi ghusli idza tuyukina mautuhu buru-buru mayit teh manian ari geus yakin bae mah tong ningke buru-buru grup tukang amandian segera bekerja biasanya sok aya dilemurkan tukangna masing-masing grup tukang ngagali kubur mulai ngagali kubur wa mata sukapi mawatihi nalika masih kene diragukeun maotna ari ieu teh geus pae hajannya geus tapi ieu diasongan kaca kana irungna teh na make kana aya uapan keneh wajib takhiruhu ilal yakin wajib ngahirkeun ngadusan nepikeun ka yakin kumaha yakin bae heuh imma ameuna geus rada bau atawa naon bae pokona nepikeun ka yakin sehingga padzikruhum al alamati nuturkeunana ulama kana pirang-pirang ciri maut. Ciri maut itu berarti jika tidak ada keraguan. Kalau ada keraguan maka semua alamat maut teguna. Irung bekah ciri maut. Sumut nyalangap. Kamana kagagahan namang teh geus kitu mamang. Walau kharaja minhu badal ghusli najasun lam yunkid at-tuhra. Mayit geus diadusan busiat. Heuh kaluar najis. Batal teu sesucina adusna teu wuduna teu obehan teh beres geus walatra cai geus diadusan keluar deui najis di jalan tukangna tinggal diobehan teh
lamun keluar nah memeh dibungkus itu pati kaharti sebenarnya mah tapi kan bae da soal taklifnya ngan lamun keluar nasabak da dibungkus teu kudu diobehan deui ngan kacipta geger di masjid bau tai sanu modal eueuh nu ngaku khawatir nate mayit aing cocok mayit teh lah eta kan bahaya eta maksudna teu ajib mah baheula pernah abdi ngurus mayit anu kacilakaan tapi henteu langsung maksudna ngurus teh ngokolotanan lah henteu nepikeun ka terjun aya terjun ka manian mangan sakali-kalina amalkeun ilmu eta pertama henteu ai ngokolotanan mah minang ngokolotanan anu masih kena kasebut dulur kasebut tokoh kabeneran abdi datang ka rumah duka pangheulana biasana sok Kang cenah Kang hoyong pangetakeun keutitah pangaturkeun minang ai ngatur kitu mah mayit tabrakan beres di maniat terus dibungkus pas rek dibawa ke masjid rek teh tina keranda teh make ngucur getih tina keranda pak mus ditunana keranda ngucur getih aya di tompo teh emang hampir saparo hampir sakieu tina dada ka luhur beureum eta mah kain kapan teh nyameun kaluar getih tina hidung tina macam karena korban kecelakaan sih pecah dina jero otak ting dina jero naon pokona kaluar getih bieu sempat kedon hari eta cuk saurang balikan deui cenah genti deui kain kapanna manian deui karena urusan mayit mah sifatna henteu unggal poe sok aya pohonna kela sakedeung teh nginya batul muid tuh bukan geus satu kudu bawa we ke masjid langsung eta we cenah keranda na takum malah tungtung nate hanap nate diplastikan nepikeun ka kemudian tuluy nepikeun ka dikuburkeunana ngadadak waktu hari itu mah karena semuanya pada ragu kiai-kiai setempat juga pada ragu ini kan muyan mana muyan nu mutuskeun abdi nah ketika nalika keur urgen seperti itu mang kudu ikut tampil alumni Patul Muin tuh wanita tampil gitu ngerakeun bae ya mang urusan gitu wah waman ta'azzara gusluhu mayit yang tidak bisa diadusan karena eueuh cai dan lain sebagainya jika mayit korban kebakaran nepikeun ka tutung mayit kulitna hideung kabeh kaduruk lamun di banyuran ku cai teh mah eta kulitna kalakah jadi murulu kulit yummi mawujubat tayamuman deh nyanak teh taneuh tek usapkeun kana pamenteuna lalaunan lalaunan kurang dah selesai bungkus ngomong ke dina bab salat salah satu syarat sah nyolatan mayit teh mayit kudu dimandian heula ketika mayit teu bisa dimandian teu bisa ditayamum haram nyolatan mayit. Jadi dina salat mayit mah lucu nu kudu adusna teh lain anu salatna wungkul tapi termasuk mayit tuh di salatanna kudu adus heula baheula keur aya kecelakaan pesawat terbang non Adam Air termasuk percobaan kapal Sukhoi
anu nabrak salak sagede gunung ke Gunung Salak di Bogor. Itu kan ramai di berita geus 2 hari 3 hari 4 hari can kapanggih keneh kan korban keluarga di imah geus ngaralaksanakeun salat gaib. Waktu itu can aya TikTok mun teu salah na Facebook abdi ari tanyeun pada ngahujat ka aing harita mah we gahay rek tahlil mah di imah rek tahlil mah haram nyolatan mayit memeh diadusan sabab waktu na salat mayit teh ba'da guslihi sabada ngadusanana Paruna rojul aula bi guslir rojul, lalaki lebih berhak ngamandian mayit lalaki. Awewe lebih berhak ngamandian mayit awewe. Sanajan geus maot mangka teh ulah lalaki ngamandian mayit awewe. Jadi henteu-henteu eta teh awewe. Walahu guslu haliratin menangjang lalaki ngamandian pamajikanana, sabalikna pamajikan menang ngamandian salakina sanajan eta pamajikan geus kawin jeung lalaki sejen. Sadis awewe, sadis gitu-gitu teuing sadis. Tapi malikeun teh maneh atuh cenah abdi ti baheula hayang kawin jeung lalaki sejen atuh geus pae cenah lalaki mah meunang kawin deui og najan aing keur hirup keneh bakal kitu teh malna teh bakal kitu teh nya cik atuh euy aya nyarap atuh geus beres tujuhna atuh aing ieu mayit can di kukumaha can di mandian kawin deui diheulakeun tanpa nyabak ya. Pakai naon, pakai sarung tangan. Fain khola palamun nulayan sohal guslu nya sah-sah wae adus ngan haram awewe diadusan ku lalaki, lalaki diadusan ku awewe lamun eueuh sifat mahram. Fa ilam yahdur illa ajnabiyun nyata teu aya deui ieu teh mayit awewe ai tukang ngadusan ieu teh lalaki. Teu aya deui ieu teh nyaeta tukang ngadusanana awewe ari mayit na lalaki. Pertanyaanana, nah anu ngamandian make sok kudu ku tukangna, lain soal eueuh jelema loba jelema ngan masalahna kan teu kabeh jelema wani mah. Dangaran borangan mah da borangan mah da hese. Ini serius yang harupan mayit padahal biasa saja. Prak-prakan abdol dina ngamandian mayit teh eta mah dilakukan oleh seorang profesional. Nalika darurat mah kok tadi cukup kira emang banyur sabak-abak beres geus teu kudu riweuh make daun widara make itu mah teu kudu lamun kaayaan anak itu eueuh nyaeta ieu teh tukang ngamandian awewe na yum mimal mayit heug atuh hegae mayit awewe hegae ku lalaki mayit lalaki hegae ku awewe kan ulah dimandian tayamuman be ari tayamum mah meureun bahayana moal parah teuing da sebatas musab pameun teu jeung musab angan penari ngamandian masa segala di koeran mereuneuh nah bener lahuma gusluman la yustaha min sobiyin aw sobiyatin lihilli nadri kullin wa masihi
Ari kitu mah mayitna budak leutik awewe, mayitna budak leutik lalaki nu ngamandian beda jenis teu nanaon da keur hirupna oge halal ningali halal nyabak. Wa aular rijal bihi aulahum bis sholati kama ya'ti. Lalaki anu paling berhak ngadusan mayit adalah lalaki yang paling berhak nyolatan. Kayak dina bab sholat mayit itu Kang, kahiji bapak atawa naibna pengganti bapak, wakil bapak. Kadua aki, anak lalaki, incu lalaki ti anak lalaki, dulur lalaki saindung sabapa, dulur lalaki sabapa, alo ti dulur lalaki saindung sabapa. Terus we kitu berurutan sesuai dengan urutan asobah dina bab waris. Nah kang diurang maning nyolatan teh sok ku ajengan ari amang pang berhak na nyolatan mayit teh bapak aona ibuhu. Panajengan teh naib, pan bapak nasok nyelekeun ka ajengan, punten ajengan can hoyong pang nyesepahankeun nyolatan mayit. Pan sok diumumkeun ninganan di masjid memehder nyolatan mayit teh. Kangge salajengna kanggo nyesepahan ayeuna salat mayit bade diimaman ku kersana ajengan sepuh ti palih kulon, atau mungkin kanggo di lebet kuburan hoyong disesepahan ku ajengan palih wetan kanggo talkin hoyong nganyalakan anu abdol 3 kali cenah nu kahiji dibaca geus disiapkeun teh amplop namang tenang. Watakfinuhu bisa tiri auratin, watakfinihi bisa tiri auratin. Sami fardu kifayah teh mungkus mayit ku perkara nu nutupan aurat anu berbeda-beda batesna. Kumaha urusan lalaki jeung sifat awewena lain soal abid jeung merdekana. Mayit awewe cukup kain kapan geus we mu kena paranti salatna pakekeun. Bicara minimal mu kena paranti salatna we pakekeun, gotong we ka masjid. Lalaki kumaha make kolor unggul lalaki mah mahi ka kuburan ge. Bener Bang, make kolor unggul. Wa fir rajul ma yasturu ma baina surah wa rubbah. Ima bicara soal wajibnya ceuk saha mayit teh kudu dibentuk pocongkeun ceuk saha memakai ketika hidup. Mun keur hirupna haram dipake ku eta mayit berarti geus mawat nage haram jika kayeun sutra jang lalaki. Mun keur hirupna bisa make bahan sutra berarti geus mawat nage hegae boehna tina sutra jang awewe. Kan beda makruh nya naon ke mewah-mewah teuing bila gejang ngage moal bangke si tajhid biaya mulasara mayit.
mang mulasara mayit ka tukang macul meureunna ngamanian panteu gratis hari kitu mah kamadun nyolatan teu eta mah teu kudu dikolek teu kudu dikulian eta salat mah ngagotong mayit komo make ambulan make biaya anu butuh biaya kan itu kan nyolatan mah teu butuh biaya aslina mah yang disebut biaya mayit itu biaya ngamanian biaya meuli boeh jeung alat-alatna biaya tukang ngagali kubur biaya tukang ngagotong atau ayeuna mah ambulan ngagotong ka kuburan sareng sakit mahal-mahalna moal leuwih 3 juta rarasaan 5 juta lah kayak mun di kota mah misal udah mahal anapun tahlil 7na matang bulu natus komo haol babagi sarimi euy hayang dikurbanan cenah mayit teh ya diheueuhkeun terus ya da jelema beunghar mayitna masalahna jadi loba duitna ahli warisna udah gampang ditolong eta mah lain karena lamun dicokot tina tirka mayit padahal di kemudian ngitung ahli waris oge mana almarhum teh sakumaha meureun saliwat ge bisa kahitung manehanana bakal kabagian sakumaha nilai duitna tinggal dihitungkeun saya agak keras nyindir kebiasaan warga NU padahal itu kebiasaan warga NU lain rek melarang lain tapi ingin meluruskan ulah kabablasan hanya karena mengikuti adat enggak
aya jalmi maot jalmi teu gaduh mana teh nyaho lah paling boga meureun 2 bebecek sawah mah 2 bebecek mahal nage paling moal nepi 50 juta lah 50 juta paling mahal na eta sawah ditinggal nanti paling 50 juta lah ahli warisna aya 5an saurang yatim awal mulana abdi nalitium ku budak anu panggedena da meureunnan geus adat teh kudu babagi kanu nyalatkeun can ke tahlil meureunnan moal poe nepikeun ka tujuhna duit eueuh tungtung naneangan jalma nu boga duit kang cenah tulungan ieu bapak cenah pan pupus mangkaning eueuh duit geus we sawahna we tu cenah aya 2 bebecek keunai gade we 20 juta kamarana teh dulu abdi bocor ka abdi langsung ku abdi dipanggil harita kena rek naon jang naon sing ngagedekeun sawah teu gablek duit tong sok kekayaan moal jadi kanyaran sia teh ka bapa maneh moal sawah ngagantung ceurik mah kumaha cenah tukang abdi isin teu kudu era uing nu nangtungan amang cenah masrahkeun we na ka akang di masjid abdi emang wawancara di masjid serius aing geus datang ngadap dong mana ka kitu di masjid abdi wawancara eta hapunten kapala wargi sadayana milih kulawargi almarhum ieu mayit teu akur jeung galib nu nyaramna abdi hoyong keikhlasan leres dina manah tong aya sugan ngait dina hate hayang diamplopan ari ikhlas atawa teu ikhlas geus beres malah abdi ngajak kapala wargi sadayana nyaramungan sing baradak kok malah diajak gitu mun teu salah harita teh meunang beas cenah 3 ton di endorse ku aing mayit lah beneran nah kepekaan model gitu di tengah-tengah masyarakat emang kade butuh perjuangan teu cukup ngarti kitab Batul Mu'id ku barudak santri tiap maghrib ku aing dipang tahlil ke barudak santri jeung gratis di antara budak anu yatim nu harita ayeuna geus gede nama nu pang suksesna budak yatim eta tah ayeuna nu pang sukses dari keluarga eta nu pang suksesna malah ngalegaan sawahna tina nu 2 bebecek eta teh jadi milik nu yatim eta mah pada akhirna teh teu pernah pan suksesna di antara dulu-duluna teh jadi dibeli meureun ka duluna bawa teuing teh nyaongan gede milikna eta budak yatim malah meuli sawah abdi malah membentaseun jalan nu aya imah-imah anyar itu sawah abdi gaya masyarakat hayang maruli mah kang hayang nganyuk saimaheun heug
Kang 100 meter cenah abdi ngan gaduh artos 5 juta heula mangga terus juga dibikeran beak kampung anu puntaseun eta rame eta make tidak sawah abdi eta da geus beak soalna dikelilingi ku sawah-sawah anu ya jelema nu prinsipna moal ngajual sawah lah make kudu moal ngajual sawah rek naon sawah beulian maloba keneh karep asal aya duitna abdi mah kop nepikeun ka abdi ngahutangkeun taneuh ka batur aya 15 kapling mah mudahan diaraju kabeh tetapi dasar rezeki mah teu kitu mah meuli teh harita keur sameter 50.000 dianyukeun 300.000 sameter meuli kan 50.000 tapi kan ngorbankeun jalan abdi nyeun jalan kitu no sugan we danong tapi hampir lunas kabeh ge hampir lunas kan aya keneh nu ngagantung mun teu salah yes. Jadi mahal nu disebut tajhiz mulasara mayit kade pisahkeun antara mulasara nu dimaksud ceuk sara jeung biaya-biaya kanyaah ahli waris kanu jadi kolotna di mana biaya mulasara mayit atirka ditinggal mayit illa zawjatan wa khodimah kecuali pamajikan jeung khodimna pamajikan anu keur hirupna nafaqah wajib tinu jadi salakina ta eta mah kawajiban salakina. Jadi nganapkahan pamajikan teh nepikeun ka asup ka keur hirup keneh kitu wajib dinapkahan. Murun kumaha Kang hari neng tu di paraban tu dinapkahan mah meureunnan kalaparan ceuk awewe teh hor atuh gampang matak naon tinggal taat ringkak dibayar deui meureun paham sadar awewe itu siapa suami anda pamajikan anak batur kayak amangun nih neng salah kita anak batur lain lanceng lin amang lin alok semuanya ada hak dan kewajiban. Bahasa transaksionalnya menjadi hilang karena punya visi ibadah kedua-duanya. Aslinya kan pernikahan itu transaksional, Pak.
jadi we masing-masing sifatna menjadi pengabdian awewe ngabdi kanu jadi salakina salaki bertanggung jawab mikanya kanu jadi pamajikanana leungit transaksional tadi teh sehingga awewe daek diajak sarena teh lain karena dibayar lalaki barang berena ge geus teu balitungan sanajan dipake nangan saminggu sakali tapi faktana diberedaan unggal poe fa'il lam yakun lahu tirkatun lamun mayit teu gaduh tirkah aya jelema maot hidupna sebatang kara gelandangan di mana tuh mang biaya-biayana fa'alaman alaihi nafaqatu kan wajib nafkah eueuh kerabat eueuh sayyid fa'ala baitil mal kacakan fa'ala mayasiril muslimin jelema nu bala leunghar wajib ditanggung jawab biayana da fardu kifayah teh ya iya fardu kifayah tapi kan kalau urusan biaya kan urusannya jeung urusan duit urusanna lain urusan gawe guys jam 4 lebih nih hujan tapi balik lagi hujan jam 4 nang ngobrol mana bari nungguan hujan ngobrol netizen naik ya nang kadenge hujan mang teka kuping mikna mana hirup teu eta Waalaikumsalam sing tarik mang tekadenge mang euy teu jelas sok tarikan nyari sholat jamaah di luar masjid terus sing tarik sholat jamaah di luar masjid terus akses masuk ke jero pantau ditutup jendela ditutup terus oke apakah yang tidak ketika jamaah di luar masjid di mana pintu ditutup jendela ditutup kemarin dihukumi tidak sah apakah tidak sah nate jamaah nawungku atau jeung sholatna gitu jeung sholatna panamang pada akhirnya bakal ngagantungkeun gerakan sholat karena gerakan sholat batur jamaah teu sah ari amang anger pan bakal ngilu meureunna ka imam nu di jero masjid taku ngiluna eta ngajadikeun jadi batal sholatna jeung sholatna kumaha solusina bukakeun panto gampang solusina mah ngajanteng we saurang dina lawang panto masjid nah nu ngajanteng dina lawang panto masjid itu statusnya kal imam nisbat jang jalma nu sholat di luar
ulah omset gerakan anak harus mengikuti anggap imam tete. Oke, make kudu jadi nguruskeun AC aing. Ayeuna ngorbankeun teu sah salat gara-gara AC ku ayeuna ngorbankeun teu sah jam. Mah kumaha teh teu ngarti bukakeun da AC dibukakeun oge da anger tiis ngan bedah rada kurang saeutik harus dibukakeun, jangan karena gara-gara AC kemudian ditutup ngorbankeun teu sah jamaah. Hakekekang aya solusina kumaha laan asena beres tengah tekan denge euy ngagereng kan kumaha solusi untuk berbicara kayak aing asa teu pati ngarti solusi untuk bicara dengan ketua DKM-nya. Berenya ODKM na gitu dina jamaah teh aya hiji syarat nu disebut ijtima fi makanin wahid kudu kumpul dina satempat. Lamun imam di jero masjid makmum di luar ngaranna teu kumpul satu tempat. Agar supaya nu di luar jeung nu di jero dihukuman kumpul kudu aya penyambung ngaranna robit nu nangtung dina lawang panto masjid. Apatan DKM na teu ngawarokeun pecat. Solusina mah ganti ku amang DKM na. Siap. Tah teka denge aing. Oh, jadi Cina keur ngajelma jadi awewe. Oh. Jadi lain berarti di teh batur mah teu nempeun, abdi nempo ejin dicabape ku abdi teuing gitu berarti kan. Tapi Cina geus kapalegeudeg ieu. Cina tah gitu. Lain geus jadi awewe mah kaharti. Berarti lain jin keur ngajadikeun eta mah. Mun cara satria baca hitam teh mah keur ngajadikeun meureunna. Ari jin mah lain kieu. Eta mah keur ngajadikeun meureun jinna meureunna. Heeh. Bener batal setuju. Nah amang make kudu jero-jero ting nanya teh aing mah jambak marji jin aing teu ngarti aing. Teu sah kawin jeung jin teu sah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min
anfusikum azwaja, jin itu bukan minang di hukuman sah suatu saat bakal loba awewe anu reuneuh mana salaki maneh jin. Di mana kawin di KUA jin, sawalina wali jin, kenapa gitu? Aya anak siga Mang Bolu pan teu nyambung teh teu nyambung. Aya bapana jin aya anakna siga Mang Bolu. Aing tadi narek langsung sare ya terus sagede ngalancap sajam kalau hujan tapi udah bisa arwi malek haru hujanan mah lainan naon akang teh lamun bubar akang balik neng teu balik akang melang masalah mah jadi masalah nama akang teu pati percaya ya nya hareup anu kareu teu pati percaya masalah nama saan berani tanggung jawab sih mana jawab tanggung jawab para asak ieu mah bisa lumpat wallahu a'lam ya rabbi